Ini kanjeng sia geus eueuh aya nama pengacara maneh. Geus eueuh pelindung. Nah rek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution. Nah rek karuhut si Tompul. Sok. Rek ojah ka mana? Ai geus kieu marek pasrah we sim kuring teh nun. Rek pasrah sumerah we. Ya aing de kirata ieu mah. Cing kumaha kirata? Najan mungkir da geus takdir najan mumpang da geus kadar milik diri bagja awak rek kabur tang tu disusul ngabecir tang tu diberik rek lompat tang tu diudag tang tu diudag hey 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 strunganana maneh bakal paeh. Mangga teh teuing. Hirupna paehna lain nu kuring. Kuring ka dieu ka dunya lain ka hayang kuring. Kuring teu hayang jeung teu mung. Eta sepuh teh mah. Pet dek dikumahakeun kuring. Heeh. Kudu kitu atuh. Kudu soleh pasrah sumarah. Dina panustrunganana sanajan lumpat ulon ngidul ngetan ngaler oge tetep paeh mah. Sumuhun. Atuh da sia lompatan. Nawa kelingas teh. Denge. Jelema diudag mau. Lumpat eta jelema naon sabab lumpat? Sieun. Beh dituna. Nyata sieun paeh biakan mau. Yang salamet tuh teh. Eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawin. Kumaung ditungguan di luhur. Manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung. Sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihandap keur calangap bari lapar. Ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya naik deui ka luhur maung keur nungguan. Anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan. Digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung. Teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal paeh. Model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh paeh. Sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting. Nyaeta beurit bodas beurit hideung. Ngan meureun heula paneuri paeh teh. Da maneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua. Jadi lu yang duluan pergi mati, oke? Mangga. Nyangakeun sadaya-daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlayat saang bulan 14 tegenek teu malekmek balung bang timur jalan gede sasapuan pek ayeuna mah pek geura tungkul kana jukut geura tangah kasadapan pililiankeun dunya dua papasangan ulun wetan kidu kalir berang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki luhur handap nuhun mangga bisi boga hutang kasaha wae keune da aya ajangna keur bayar hutang mas bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papanggih ge kakara bisi aya dosa nu ti heula hampura da puguh jelema kuring oge aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isu sabab jelema teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran eta buat
dek dipunci tadi namanya sun mangga Ini kawas masjid puyuh. caya pedangna ya uluh Waktu syukur. pek ari butuh mah kusim kuring kalayan bisi kuring hirup tengah ganggu kana hate si laing pek Isi dari hambatan. alah nuhun mah nuhun aing maneng ke bangkena hayang dikulub hayang dibeuleum Ada banyak di Pais. kumadinya aing geus paeh mah hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang diduruk Ada banyak yang keras. atawa hayang di air keras kawas ipiraun kumanu hirup kuring mamangga teh teuing atuh cenah dialungkeun ka cai da asa ti cai di ruang atuh da asa tina taneuh cenah rek diduruk pek da asa tina seuneu pek dek dikaleuweungkeun meureun kadupak angin asa tina angin ai wujud mah ai maneh hayang ditahlilan kuring mah moal tahlil ai geus paeh mah peke si laing nu hirup nu tahlil mah syukur atuh lamun kitu macarana ka dieu sia mangga